hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantak cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantak ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia ad-dunya jipah dunia eta adalah bangke lieu teu beda jeung bangke sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing geus tolak tuh geus salasan aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang saeutik ketika can moal diruju deui sia ku aing mantak begitu eta kadeuleu Allah antabudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak mana ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleu bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahaneng bae kunaon sih kos kebo ada alwajana tos kenalan di Bandung di luhur bibirna aya hunungan teh kadeuleu bae wudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta. Waduh, tidak terhalangi oleh tol, oleh gunung, oleh lautan. Wow, lautan yang dalam akan kuseberang, gunung yang tinggi akan kudaki. Wah, hutan yang lebat akan kuarungi. Kajen teh ini kerkeb ku macan ge. Kira-kira tau Oma Irama bobo parajas. Eta kabayang na ya ciptaan Allah kan langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali lah sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon ieu belah katu teh tarkil makmurat nyana kieu iblis eta med jaga mana dek salat ka mana ka masjid dek naon berjamaah kan ngorakeun masa sih kudu berjamaah salat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di mushola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen ku kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya seta iblis daripada salat di masjid sia berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali salat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun salat salat sia sorangan kan di kamar eueuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu salat sorangan bae parduna bae eueuh nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasaha mah pamajikan sia kitu nyaho geus bae salat sorangan bajuna ulah nu eta salat sorangan mah tuh Allah Maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinso
salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus ya sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri sia kaos rien sok geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah mauninga penting salat siap ku salat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat caknya mah trial meureun Masya Allah Karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu aya geus berjamaah ngan sia hayang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ini ngaon ieu deuk muludan aju atuh pan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari ba sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di musala kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak asuh kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100 200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR betul layak hadiran di kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos kada itu tuh di mana sia Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atuh ke rada beurah siapa kos macem-macem baik terjadi digoda ku setan terjadi ya Allah udah gelombang jam 10 kuat merode pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos gitu mah ke baik siap iya setengah jam cek setan teh tuh lega kene di masjid ge ke baik kurang 10 malah nu pas azan bisa ada setan kabelah itu napas orang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan at-targhib fi tarkil ma'murat sakatuhu tablah katuhu ta setan kos gitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikiran sial goblok sia setan cek pemajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok diharap geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh nu diperintahkeun dihalangan ku setan teh ieu katu wa an aimanihim ndek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu pak geus Aisyah maksa mah kudu kieu tuh niatna isin kata tangga batur geus dari haji siancan kudu kitu atuh setan nasihatna blon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah Gus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu tah ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Mekah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Mekah atuh ngeunaheun jasa mending meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageng bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah
ndek salat ulah nek jadi kawana ngaji poe minggu ka mana ka Cilongo ngaji minggu maka karang bolong deh tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae julid aju geus jadi bonceng make mio beum mantep jasa ge babaturan sia loba mending ka karang bolong tuh hajul sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyawa hotel di itu nyawa bungalow mantep jasa tau di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngora kan waktu ulah waka bandingan ka ditu sesenangan heula jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh teu pangeran mah urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat atuh babahari geus nu mantep ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu pake ngaji sagala caritakeun setan ke ngaji mah sial tah setan tetep kurang ngaji bae teh emang ngaji bae itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun teh Lampon ulah ka maji sareudang Lampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya uleg aya atuh geus bae dinya bungkusan geus bae di dinya tah ngaji mah kitu pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun ngopi geunah geus teu kudu mayar kopi ge geus pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentakeun ku Gusti Allah cek Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngora keneh ulah ngaji siama pan siama pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siama mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui kiai nagih pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manut tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae ieu haram itu haram engke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia ngajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig ndek haji di halangan ndek ibadah ndek salat di halangan ndek tahajud ge di halangan urang ndek tahajud udang cek setan teh kunaon ya udang ndek tahajud sakumaha kiai kiai tahajud mah henteu mah ndek ngajajal bae suban tahajud capek sia isuk tunduh ansiapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh yeuh ai kiai mah pan teu boga pagawean sabira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mah pan aktif di pasar di kantor mun isuk tunduhkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai jeung santri nu kos kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae iman ndek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah dihayukeun dituturkeun bae geran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya ada setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil ma'murat seluruh nu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh summala'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kencaeun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep
eta mah bir bintang tahan angin lamun nginum bir moal asup angin. Jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah. Pokoknya bisa dicoba lain hiji lain dua. Orang Amerika mah geus biasa ganti lepas asup angin paling paehnya nah. Siang nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat bir mah tahan angin ieu mah heulanan asal nyobaan bae bener jadi kamangpaatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha ortodok kan ngaranna ge bergaul saya tiba saya tikalanan minum bismillahirrahmanirrahim ulah bismillah tuh banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis lo goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mangi kekepas kos gitu mah jimbung besi mabok mabok ganja yang ngerasa encan tentu aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ke babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh teu sakali asalnya bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia. Atuh teh nana aya geus. Oh, ketana tah ai ganja mah kan mahal. Etana tah haseupna ulah kena kaluar tutupan-tutupan. Sorga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh atuh garana ge mabok aya datang babaturan ngaudang aduh dek milu naik kapal dia jeung aing. Tuh, cak babaturan mah jadi kos kieu atuh ya. Aduh, jasa asal lo kapal. Aduh. Isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo. Wah. Budak beki jero ya budak. Kage tutupan mah babok sia. Sia. Cak setan teh eta kan babaturan sia nu saideologi. Nyana mah keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah. Eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saideologi kudangkeun habek penta geus teu dipenta deui geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya keneh setengah deui eta tenggak hap bener nya malam minggu kan ayeuna ya geus tek lak ganja kumaha mun aya polisi bere polisi ye polisi api-api polisi nangkep orangnya lagi ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu nana kadieu emang edan kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang geus teu ala lecrek setan dah terus urusan mangsa permanhiatan urusan mabok kunyana digoda urusan zina urusan maling pokona nu dilarang-larang nah ieu iblis datang belahan kenca masya Allah
bayangkan kurang sumpah iblis ndek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi bahwa agama nu lempeng agama nu dipikari ridho ku Gusti Allah Islam sebab bahasa lagi tadi la'aqaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyahonya na agama nu dipikari ridho ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hatel tiga mah percaya agama nu bener pangeran nu asli Allah bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim pan bahasana nya kos kitu tah aing deuk cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun kunyana Masya Allah sumpahnya na aing bakal datang di seluruh jihad la'atiyannahum min baini aydihim bi'al wa min khalfihim bidugal wa an aymanihim kadu wa an syara'ilihim bi'enca ujianana wa la tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal magian ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda deukeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk diacak-acak ku abdi pohara jasa ieu Gusti abdi diusir ti sorga Gusti kita turun ka mana meureun abdi bakal turun ieu ternyata begitu diturunkan iblis ku Gusti Allah teh horenganan pasna di lautan ngan iblis meme diturunkan teh aya pamundut aya pamenta ka Gusti Allah cak iblis anzirni ila yaumi yub'atsun Gusti tangguhkeun abdi engkekeun Gusti ulah dicepetkeun ila yaumi yub'atsun datang ka poean diharudangkeun manusia artina iblis mohon ka Gusti Allah ulah waka dipaehan datang ka tiupan kadua boh teu kira-kira pantama umur atuh ribuan tahun jutaan tahun sarua jeung kieu sadar abdi teh bakal dikanarakakeun lantaran sadar abdi teh embung kudu sujud ka Adam mah tapi hiji bae pamenta abdi daek diturunkeun ti sorga menta panjangkeun umur abdi datang ka tiupan Israfil kadua apan Gusti Allah teh barang nyiptakeun langit bumi kemudian para malaikat termasuk Kangjeng Nabi Adam teh aya hiji malaikat nu ngaran malaikat Israfil eta teh ku Gusti Allah teh dititipan songsrong eta teh titah dicekel kade ieu songsrong teh ulah ditiupkeun sambarangan ieu songsrong teh Israfil lamun ku sia ditiup bakal ngagibeg di dunia engke kumane tiupkeun 3 kali di akhir zaman ketika aya aya priwit kade lamun memeh aya perintah satiup tiapna amankeun ieu songsrong mangga Gusti cek malaikat Israfil kagedeanana eta songsrong teh 7 lapis langit jeung 7 lapis bumi teh lamun dipuatkeun di huluna eta teh masih logor keneh ambut teh sinyin songsrong mu gede-gede teh sajaritakeun ada kade engke tiupkeun di akhir pertama tiupan pertama poe kabeh manusia tiupan kedua harudang manusia kabeh nu dipenta ku sakadang iblis anzirni ila yaumi yub'atsun abdi dagokeun ku Gusti tangguhkeun ulah dipaehan datang ka ila yaumi yub'atsun datang ka poe manusia harudang bangkit deui harudang atuh berarti iblis lambung pae da pamenta nya naba datang ka manusia ieu dihudangkeun deui ai siapa eta teh mung bae nya nu mantak dijawab ku Gusti Allah gol innaka minal
mabelus kuaing sia termasuk anu dijabah hayang kuaing diakhirkeun sia ngan diakhirkeun ana ila yaumil waqtil ma'lum datang ka waktu tiupan pertama tetep jana ge ka bawa pae aya ditangguhkeun mah tetep ditangguhkeun ngan pamentana saeutika hayang iblis mah datang ka tiupan nu kadua ketika manusia dihararudangkeun ari ku Gusti Allah dijawabna datang ka tiupan pertama bae supaya ngarasakeun modal sia ge sarua bae pae di tiupan pertama sarua iblis. Maka iblis teh sebenarnya mah ketika hendak ditiup songsrong ku malaikat Israfil nu pertama sujudnya lagi ceuriknya na iblis teh kapan raja jin raja setan nyana teh ceurik langsung berat sujud eta setan-setan iblis-iblis kuntilanak bangsa kamangmang bomonon daratang karajana tuan raja kunaon ieu poe ieu ko ngalengis cerik ko sujud ko cai mataan biasa nama jalain kieu biasa nama timbul perintah-perintah ayo laksanakeun supaya marabok tuh di sikupa di sitra supaya jalarina tuh itu tuh di mana tuh di Jati di mana kareh tuh pada tisia nyaho sia nelayan pada tisia ini jatuh nyaho ngisinkeun di Jati nelayan di Tangerang naon karang-karana tuh saya nyaho deui wae deui wae kunaon ngaran raji nyaho kanu kitu heran deui mah masyaallah di Jakarta teh naon karepun nyaho deui aduh ampun aya bahan bebarengan di gaji pendingnya na ya ya Allah ya Karim cerik gudang sadariya teh nyaho cek iblis kunaon tuan raja aing geus nyaho Israfil geus saya perintah ti Gusti Allah titah niup ku hari pan aing paeh termasuk sia cedegeun paeh pan aing mah engke bakal ka neraka termasuk sia ajuna mah pan di neraka tes terus-terusan moal diangkat deui ieu nu aing jadi sedih teh nu mantak aing madeg iman ka Gusti Allah maca dua kalimat syahadat jaga di dinya iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah nyana iman nyana ngan padon poe geus timbul ti kulon tutup pintu si gotaka geus jalan jang iman lantaran tanda tutup pintu tobat adalah panon poe timbulna lain di wetan tapi di kulon tak sujud iblisnya ketika panon poe di kulon kiamat jadi neraka ieu syahadat jana cak seluruh malaikat tidak ada syahadat hari ini woi aduh bagi galengis iblis bagi galengis aduh cerik datang ke meratan lagi iblis datang ke cai mata teh getih iblis teh ku hayang ditarima tobatna cak Jibril enak aya lo dulu atuh kalau mau tobat dan sekarang tidak ada jalan bagimu atuh enak aya lo pasti malaikat Jibril tas di kampung Melayu kajian ngomong waduh malaikat Mikail datang kembali ke eta iblis weh aja mengkonon dia aduh tas dibau kajian kukuan disengserikan ke seluruh malaikat iblis cujung ke lantai disengserikan ditonton tah eta engke ieu mah kakarak pamenta anzirni ila yaumi yub'atsu abdi siap turun di sorga tapi abdi tangguhkeun datang ka tiupan kadua cek Gusti Allah innaka minal munzarin dipanjangkeun umur sia datang ka tiupan pertama tetap sia milu pae cek Gusti Allah qala fa bima
aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Cek iblis teh nu mantap kulah yang ditangguhkeun datang kang ke deui abdi teh da sadar bahwa engke teh abdi bakal ka neraka. Ngan ai kudu gegelencengan abdi hungkul jeung anak buah abdi di neraka mapan manya nu mantap abdi pamenta dipanjangkeun umur sote fabima agwaitani demi nyasarkeun Tuhan ka abdi ku sadume abdi embung sujud kemudian abdi diusir ulah samat kan aya cak iblis la aqaudanna siratal mustaqim. Abdi niscaya yakin pasti bakal ciri di jalan-jalan lurus anu menuju ka Gusti, di jalan-jalan Islam anu bakal nyampaikeun ka surga, bakal kaparingi jeung Gusti. Abdi di dinya cing jeung anak buah abdi. Sumpahna model kitu iblis. Oh, cek Gusti Allah kumaha maneh? Ya Allah. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Cek iblis teh kaula teh dek ngagoda anak-anak Adam di jalan anu lurus menuju Tuhan yakni di agama Islam supaya ulah cicing teguh di agama Islam. Nah, kaula bakal ngadatangan ke anak-anak Adam teh tanggung mimbaini aidi dal kedua wa min khalfin tukang helo wan aimanim satu obat wan sabai dikenca saidana kukula dek didatangan lain lalagan iblis teh pokona mah wala tahilu asfarum sakirin Tuhan mau melihat ka jelema ka manusia ka anak Adam kimban ka Tuhan moal goda ku kaula. Ambo eta iblis lain lalaga. Masya Allah. Nu bantat iblis teh datang ka urang teh lain lalagan mimiti ti hareup kadua ti tukang nomor katilu ti katuh nomor kaopat ti kenca jadi urang mah ku ari diider-ider ku panggoda iblis ja sumpahnya na la aqudanna siratal mustaqim la aqudanna lahum siratal mustaqim sumpahnya pokona mah kaula mimiti latihan lahum min baini aidihim abdi teh adek datang ka hareupeun manehanana naon ta tugasnya ngagoda manusia di hareup teh subhatul mabniyah ala tasbih dalirukeun tentang agama-agama anu bakal menembus ka hareup ka akhirat aidihim teh hareup teh nu bakal ku urang ka sorga yane akhirat geus agama kunyana disaliru-salirukeun jol bae iblis datang sia teh cicing di agama nu can karuhan Juned cak iblis sia sok ngadengekeun kiai ge teu nyahoeun jaing nu leuwih ti heula hirup mah pan aing mah kungsi di sorga baheula nyaho neraka nyaho sorga aing mah teu cangcaya deui sia sing hade tuh nu bener mah tu agama nu itu sia mah nyembah ka pangeran-pangeran teh teu kadeuleu manyanu teh kadeuleu kudu disembah-sembah ulah disembah atuh eta mah pangeran mah teh kadeuleu sia sok Allah ame leuwih nyaho aing tibatan siak Allah mah maningan anu ngawujud batuh aya Isa eta nu kadeutuh Maryam mulai bimbang apa iya ya cek jara ulah sok bimbang-bimbang geus maning asup Kristen bae kebenaran di negara orang mah pemerintahan lagi jalain pemerintahan Islam mun sakira-kira diridhoan ku Allah mah pemerintahan orang jadi DPR loba kiai loba ustad atuh pemerintah polisi loba kiai loba ustad abri kitu keneh ja presiden lagi nu kamari mah atuh pan bagus agamana kakara kuari bae rada di tapi eta ge pan Islam keneh nu sabenerna mah jieu teu kumaha tah lamun bener mah Islam
bener atuh Islam teh mun bener pasti kabeh ge berjuang jang Islam kudu teu berjuang berarti Islam teh teu bener nu bener mah tetep Kristen geus mani ngasup Kristen kos kitu iblis lamun urang aya tolol sia iblis aing mah tetep bae syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah oh sia tetep syahadat aya keneh geus ulah sok asup Kristen ulah sok Yahudi tah mah agama teu beres tah mah maning LDI turun iblis etik turun LDI mah dipilihan ayat-ayat Quran teh anu masih kena efisien pake nu teu efisien teu pake ulah dipake jang naon Quran dibaca aya teu dipake mah tah ieu anu masih kena efisien ieu ayat-ayatna ieu disaku diakurkeun jeung kaayaan zaman nah ieu LDI goblok sia iblis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah dia teu daek saya ka LDI teu daek aing mah tanya kos kitu mah persis turun nyana turun terus Muhammadiyah geus tuh kudu ke usoli segala kunut segala Allahu akbar Allah maha uninga geus bahkan ka ditu mah geus teu kudu salat lantaran di ditu ge aya bakal ka surga mah sanjan teu surga bae salat bae ge bakal ka neraka mah kan teu kudu salat da sanajan kiai ge aya tulisan ada di ditu bakal ka neraka mah nyana kiai ge ka neraka bae sia sanajan mabok sanajan judi sanajan zina si emba dikekelek ku sia ai bakal ka surga geus bebaskeun penting syahadat mah geus atawa zikir bae geus la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah teu kudu salat cara di perumahan loba ku anu zikir teu kudu salat capek cara salat mah mending zikir dalilna wala zikrullahi akbar tuh cak aing ge eta bae geus ulah hese-hese capek segala sok kudu subuh puyang sia da iblis lamun kurang kadeuleu iblis sia ku aing dikakam sia ku aing mun kadeuleu ku urang dikieu-kieu cak iblis atuh sia gelut sia nu eleh cak iblis jadi mah gagah Pak tapi tetep bae urang can gelut mah pancan ngeunaheun bener teh can gelut baca ngeunaheun aing gelut jeung sia ieu kuring nyana iblis kadengekeun jeung tak uci ngomongkeun aing aduh iyalah jadikah hiji iblis summalatiyan lahum min baini aydihim kaharep teh akhirat nah agama digeser mun teu ngaji teu masantren naudzubillah min dzalik janjina iblis la aqudanna lahum siratal mustaqim ai datang kau soal agama dan disaliukan ku aing sia agama kena asup Kristen kena asup Yahudi kena asup Protestan kena asup Katolik atau belah dituna belah dieuna kena asup kitu Hindu Buddha belah dieuna deui ulah kena asup ahli sunnah wal jamaah pokoknya terus bae teureun mangkaning terus bae nya nama teureun sing hade jang diri urang mantak jadidu imanakum bila ilaha illallah perbarui cek kanjeng Nabi iman maneh dengan perbanyak baca la ilaha illallah mantak minimal mantak salat baca 3 kali komo ka ditu nama sabaraha sesuai jeung aturanana 3 kali baca lantaran iblis ieu datang wah kira-kira la atiyannahum min baini aidi diharap soal agama soal hukum-hukum nyana kiuci haramkeun kredit angel sia kaboga atuh kieu bae sih cek iblis teh ulah deuleu soal kreditanana manfaatna sia bisa silaturahim sia bisa ziarah ka Banten ka dulur-dulur neuk dagang bisa pake dagang ngaji poe Minggu sia bisa maning kredit bae aing nu tanggung jawab cak iblis ora sok sieun tuh deuleu tatangga sia geus boga tuh babaturan sia sia sakieu babarina dibuka di unggal negara di Indonesia kamari 3 juta kemudian turun di 1,5 juta turun di 1 juta turun 500 kuari basal KTP bae bener kan tuh ngabenerkeun geus ieu mah emang osok ieu horeng anak buah iblis tajar lah
diharap jada geus puguh soal agama pokok soal puru-puruna anu kira-kira bakal nyalametkeun ka urang dipengkol-pengkolkeun ku nyana sia ngajual taneuh kan cek iblis di mana di Kendal berit cat bebeunangan sia aya 300 juta mah ye eta kan duit mamis sanggeus aku sia dibabagikeun dulur-dulur sia supaya ngasaan padahal mah teu dibabagikeun ge masalah ngan sia mah bagir bae kuarikannya sata 200 juta depositokeun eta teh hiji pengamanan nomor kadua sia bisa nyokotan taina eta sia tibungana doang dahar sadaekna 200 juta jang sia jeung anak pamajikan bisa nyakolakeun anak dan lain sebagainya bari utuh eta teh geus ulah sok gadenge ka kiai atuh kiai mah panteu ngarasakeun sia kanu senang nama atuh sapira kiai ngocoprak doang ulah pati didagekeun kiai-kiai di akhir zaman mah geus mendingan tuturkeun deposito di bank mana nya kan ngeunaheun jasa sia ti kan nyokotan duitna bungana eta mah urusan haram kitu teh mah cak kiai bohong bisa aing leuwih nyaho ieu pan aing mah iblis baheula di sorga ayung ke babarengan jeung aing aja jaga bari ngerenung bae kieu di tempat sarat oge nya atuh cak nang kumaha deui ieu ja duit mah lamun dipake beak balik kendaraan nah jo beak atuh mending didepositokeun nyana ngobrol jeung jurig aja jana ngagerokeun pamajikan neng gade neng aya naon kade dieu kala dah ieu aya angin seger neng ge naon ieu mah karang ge musyawarah urang rumah tangga supaya ngararenahem kabehan atuh aya mah naon Kak kira-kira lamun ieu duit kan urang namun dipake ngabangun imam balik kendaraan sakicep ge aju beak bae bener Kak ieu lamun didepositokeun kurang tah lamun 200 juta berarti kan per bulan teh ya tina 10% 100 juta 200 juta 20% berarti urang meunangna geus sabaraha 20% tina 200 juta sabaraha tuh langsung boboan aja tuh kan urang eta kan wudu geus ngeunaheun jasa geus nikmat urang nyokotan eta da bae pake dahar pake nyakolakeun anak dan kadang-kadang mun kurang teh dicokotan kabeh sakaligus ke 6 bulan karek cokot bisa ngarep heuh Kak akur tah kos kitu Kak aku ditiupan ku iblis akur kan aku jol we anak na naon mah ieu keur duaan bae ieu kade ieu sia dieu musyawarah ya aing jeung setan-setan ya atuh ti jauh kene anak da satujuan bae ngaran kolot mas ya lamun teu disatujuan kan ngaran ge kolot sia lamun kolot hajunya ngajang hilek ka sia-sia mal ka sorga geus teh mah urusan kolot sia mah geus satuju bade kumaha teh kumaha satungtung kolot aya kana sia mah satuju bae nya oke guys datang naon emang mah ieu kade ieu sia diuk dinya mana kadi siap itu aya gorokeun kade sarua ditiupan ban ieu abah sia pan boga atas esa babagi jeung urang kabehan aya 200 juta deui jadi duit mah di kumaha-kumaha ge beak ieu mah didepositokeun mah ge dicokot bungana bukan atuh ai emak satuju mah jeung abah kula mah sapira anak itu anak mah deuk kumaha teh daya teu upaya geus kula mah pokona mah asal menang ridho abah bae jeung emak geus kan gitu cak iblis teh eta anak nomor 1 eta hebat eta kos kitu eta tah mah menang hidayah teh mana sial iblis setuju diteun cokotan bae bungana masyaallah teu pernah ngadengekeun ka kiai teu pernah ngadenge geus ulah didengekeun kiai mah ja urang nu ngarasakeun ngeunah mah tah ieu keur carita kikituanana padahal mamalana deuleukeun asal teu akur jeung syara jeung Al-Qur'an deuleukeun ieu min aidihim ye heuduh ti mimiti agamana datang ka syariat-syariatna wah lain lalagan terus-terusan digoda ieu iblis ti arah hareup Masya Allah wa min khalfihim nomor kedua iblis bakal datang dengan sumpahna laqaudan lahum siratal mustaqim
datang tiara tukang iblis teh tukang mah kapan nungges kuari kapan dia tukang wari akhirat berarti tukang mah dunia berarti nyaninanya manehanana ngagoda urusan dunia mulai berurusan tentang dunia digoda ku setan mumpung aya kesempatan digawe di pabrik eta kan sia lamun pulang teh sok aya besi tah lumayan itu tuh mun kanyahoan atuh sia kerjasama sorangan bae mah tuh beres kerjasama sia jeung babaturan sia opatan lah itu satpam mah tempel ku sia atuh moal anu terapi aya urang musyawarah mah tapi musyawarah lobby ayo geus mumpung di pabrikan sia kan 10 20 kali itu nama 10 paling ge 12 tahun 15 tahun eureun sia geus satu gaji sia kan saeutik tapi lamun aya kos kituan mah eta mah pan haram carita haram eta mah santri ustad kiai eta carita haram ayo udah di pabrik geus haram bener duit bae oh bersin teh hayang teh budak teh nya itu sok mulai towe babaturanana Jepri orang kan geus kebal dia aja tahun ane cenah kaboganya kumaha tapi suruh ngumpulkan babarengan bae atuh masalah ini yang ada dua deh yuk ai kumaha satpam urang sapira tiluan dong bere rokok mun menang ke polisi nah nu osok ka dieu teh papan babaturan aing beres langsung tanggung jawab aing sama polisi kos kitu ieu lah nya ke sarua ka aing sok nantang uang bensin segala naon geus bala mah nyana ti tangga jaga emang daekeun polisi emang polisi zaman baheula polisi gua ribet pamalingan kabeh geus hayu kerja sama eta iblis teh kos kitu ya mumpung digawe ku hari jadi bupati mumpung jadi gubernur mumpung jadi presiden dana haji teh sabaraha triliun karena eta kan gede jasa nu boga eta mah di zaman Pak Harto dikondisikan sejuta malah kabelah di zaman 2 juta terkumpul sekian triliun aju ngumpul batur mendeknya galenyeun anu lah tama di Indonesia mah geus tama keputusan nanti raja tama geus mendingan babagi bae ulah aya naon-naon pajak teh kapan sa Indonesia setahun teh 1.200 triliun pajak teh geus asalnya bae ieu babagi bae pokoknya penjatan rakyat ayo geus mampang hari teh cenah pripot atuh gagajeun urang Amerika geja lah rakyat pajak teu nyawana naon ieu lain kitu lamun kieu mah dibawa dicokot aju diolah di urang aju asup pajakna ka Indonesia kan lah urang mongkos kitu mah litik tah urusan anak geus kajian dibawa produksi kan nu penting urang kan di kerajaan ieu kan dibarere geus urang ge sarua diberes kean tah geus mangpang meungpeung bae bensin taekeun bensin setan ayo geus korupsi tiupan setan beres timimiti nomor 1 kakak PK nageh atuh kabagian bohong KPK bebeneran menya KPK bebeneran ngan atut don jeung wawan aing nu sejenna teu ditararangkepan kumaha sih araraneh aing mah KPK model mana mun masih kene KPK beuki dahar pasti nya ge sarua bae kok ngan atut doang jeung wawan nu sejen emang teu korupsi kitu kok teu ditangkep sih berarti kan aya mah kok anu ditangkep teh ti Golkar kok nu ditangkep teh ti Demokrat kok PDI ditangkep hiji-hiji acan sih
berarti kan unsur di jerona emang aing teh nyaap mulai ke arah politik ya panas juring panas juring ya siapa teh jangan naon atut lawan atut adalah dipuhuna atuh oh di Demokrat si eta di PKB si eta di Petilu si eta lantaran eta lah nu bakal ngadukung ka ditu aya eueuh sih di PDI nu ditangkep tidak ada kok bisa kos gitu sih KPK model mana ya kos gitulah nah, mulai tah berarti orang oh anu lompat kali itu kok ditangkap anu permainan kabeh itu pasti permainan tuh ayo mang datang kacamat datang kalurah di kelurahan aya uang naon garah menyaing kena bae siang ngomong atuh aduh kudu dajang jembatan jang gorong-gorong jangan ulah tilap terus kos du moal paeh iblis mulai eta carita maling eta baik di pemerintahan atau di organisasi geus teu kudu caritakeun lah boro-boro organisasi lain organisasi NU geus teu alalecreug komo organisasi nu lain mah kemudian ku ari perorangan anak keluar ti masjid asup make sendal jepit keluar make sendal kulit lah sarua teh na ieu cek jenna teh eta kan iblis dunia ta dunia wa min khalfihim ta iya bisikan iblis tak itu cek iblis teh asa aing mah sabulan can dibuka-buka tuh koropak masjid asana gede kajian kukumaha ge geus ya penting didinya nyalimpet banta kunaon siapkeun obeng siapkeun mangsa tang dan lain sebagainya lah itu mah tuh sia kan masyarakat di dieu itu ge duit masyarakat ieu lah tuh geus masalah nu masyarakat kembali ke masyarakat itu dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat eta dalilna dari demokrasi pan kos gitu atuh sia ge bagian masyarakat atuh geus becok tuh masalah ya seperti gula hese-hese ngan carana kieu sia kekedengan ulah wakan kanyawan ku batur idinya geus tetep penting ulah didinya buka keluar geus beres asup gede ka dinya bila perlu kunci deui ku sia atuh lamun hayang bagus kunci teh nyeun babari lah ku ari mah geus eta mah pokona mah rahasia kos kitu mah teu nya tuh mun aya nu neuleuh moal aing nu ngamankeun cak iblis moal geus tep cokot bawa asup gede ka dinya horeng DKM na sial DKM maling duit DKM eta di Lampung tah aslina mah urang Pasar Kemis aduh geus macem-macem geus bisikan-bisikan setan teh kuari urusanana bisikan setan teh min khalfihim tentang sodako nyana geus sugih kuari boh ti pemerintahan boh usahawan boh tani boh bisnis dan lain sebagainya di lembur aya nu ngabangun masjid dikerahkeun RT ti tangider anu make di saurangna 2.000 saurangna 10.000 aya anu saimkana bae boh kumaha hasil musyawarah mulai RT datang Assalamualaikum salam cak iblis teh susah sia nu dagang sia nu tani sakitu hesena sapira harga karung hiji karung sapira sabaraha meunangna ajuku sia dikumpul-kumpul pan can kabeli tanah can kabeli mobil ku ari aya nu minta sirakah deui asana susah sia kajen kukumaha ge ulah kajen kukumaha geus kabaturkeun bae maning kieu bae bahasana nu ngeunaheun poe ieu mah heula persabeun bae ke sugan minggu hareup kitu bae sih engke minggu hareup datang deui ke sugan minggu hareup deui engke lamun datang deui ke sugan minggu hareup deui kege galedek datang geus ya setan bisa ada pas bulan Ramadan dek zakat mah zakat geus fitrah bae 3 liter setengah nama ulah henteu tah macak iblis teh aja aya ieu ngan ai kudu zakat mal mah puluhan juta tuh ulah ieu atuh duit urang
menyangan-angan orang. Adapun eta kiai-kiai nyebut segala zakat mal lah teu ulah sok didengekeun. Ulah sok didengekeun komo kiai nu hayang mah. Ulah didengekeun. Geus tah pakos kitu mangke kumaha di akhirat bae hitung-hitunganna ieu. Misalna urang teu zakat atuh jas salat urang bagus kan bae kaberi ku salat. Gitu bae sih urang. Ya urang atuh puasa kosok lah atuh sepirahan ulah nguduna zakat capek. Jangan duit teh capek biasa. Beueur jangan duit. Manya urang nu boga batur nu ngeunah. Pakir miskin lah bohong. Pakir ujianna urang lamun loba ngalulakeun zakat. Kok sedekah ulah. Kitu aja. Pemajikanana ka haji. Apan lain deuk dikaluarkeun zakatna. Deuk sih. Ajun teh jadi teh naon? Ke kadela. Ade dieu kala di dinya teh. Ieu ban urang kaluarkeun zakat teh 30 juta jang masyarakat misbagian bisa. Kieu kurang ku lamun kieu bae jadi mah duit-duit urang atuh zakat kumaha urang 10 juta bae lah urang 20 juta mah atuh teh mah cekalan bae. Jatuh teu naon kumaha ka haji bae. Taman dibalikin ka kongkorong dibalikin ka gelang tuh nya kajinya tuh eta mah tepan aya bahasa dunia mata talang raga eta iblis pohar aja sih iblis atuh geus 10 juta kita geus gede aja batur aja anu sodako 10 juta geus 10 juta geus malah mah 10 juta ge 5 juta bae eta tah iblis pakos kitu tah masyaallah ya'iduhumul faqra ngajanggikeun fakir loba sedekah loba ngazakat fakir geus ulah doh eta wa min khalfihim ditukang nyana urusan dunia nyana tah paling itu cokot itu hajar itu geus ulah sieun kana naon eta iblis ketika sedekah ulah nu urang ieu nu urang itu nu urang manya nu urang kudu didikeun ka batur bae urang mah urang bae eta lah iblis ieu lah summal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim masyaallah limit jasa pohara wa iblis teh deui datang ngagoda ka urang anu keur meujeuhna urang aya di jero agama Islam anu lurus hayang kapanggih jeung Allah urang teh aya nu kapanggih di dunia kene seperti para aulia Allah aya engke bae kapanggihna di surga kapanggih ku Allah jeung Allah malain kapanggih buleungkeukan lantaran Allah malain di luhur di handap di kulon di wetan lain Gusti Allah mah anu nyiptakeunana ngan setiap ieu ciptaanana aya nu nyiptakeunana di dinya lah digali aya perasaan kadeuleu Allah teh maksudna lain ku mata ieu tapi ku mata hate nu mantek cek Sayyidina Ali teh kira-kira bahasa Sayyidina Ali mah kulama lam abud robban lam aroh embung ka ulama ngaibadahan pangeran nu teu kadeuleu ku kaula lain lalagaan Sayyidina Ali mah lamun kula can bisa ngadeuleu ka pangeran moal daek ibadah. Jadi geus deuleu Sayyidina Ali mah nu mantek ketika di pedang teu karasa lantaran keur babarengan jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala nu mantek nyana konsepna hayang deuleu Gusti Allah teh eta adalah tu pepegatan jeung dunia ad-dunya jipah. Dunia eta adalah bangke, lieu teu beda jeung bangke. Sajelema nu neangan bangke berarti eta adalah anjing. Geus tolak tukis salasan. Aing tolak tilu kasihan dunia teu hayang setik ketika can moal diruju deui sia kuaing mantak begitu eta kadeuleu Allah antabudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah ka'annahu yarak maneh ibadah ka Allah seakan neuleuh ka Allah mun teu bisa neuleuh ka Allah seakan dideuleukeun ku Gusti Allah tak Sayyidina Ali mah lam a'bud rabban lam araf teu hayang aing mah ibadah ka pangeran teu kadeuleuh pangeranna kadeuleuh berarti ku Sayyidina Ali mah ulah ditanyakeun Kangjeng Nabi ulah ditanyakeun Sayyidina Abu Bakar ulah ditanyakeun Sayyidina Utsman Sayyidina Umar Sayyidina Ali neuleuh ka pangeran kumaha atuh teh mah rasaan hese atuh kos urang bobogohan bae jelema nama di Bandung tapi hunungna kadeuleuh bae ngalamun bae kieu ka haje bawa ngahanem bae kunaon sih kos kebo ada alwajana tas kenalan di Bandung
di luhur bibirna aya hunungan tak kadeuleu we wudu masyaallah tah eta bisa kadeuleu kos kitu kunaon aya tali cinta waduh tidak terhalangi oleh tol oleh gunung oleh lautan lautan yang dalam akan kuseberang gunung yang tinggi akan kudaki wah hutan yang lebat akan kuarungi kajen teh dikerkeb ku macan ge kira-kira teh Oma Irama bobo parajas tah itu kabayang na ya ciptaan Allah langit ciptaan Allah katut esina bumi ciptaan Allah katut esina urang ciptaan Allah aju kuari dijieun seperti kos kieu kok teu karasa sih diciptakeun ku Gusti Allah digali lah sehingga karasa ayana Allah kadeuleu perasaan kos kitulah nu mantak iblis datang wa an aymanihim belah katu naon dia belah katu teh at-targhib fi tarkil ma'murat nyana kieu iblis med jadi ke mana dek sholat ke mana ke masjid dek naon berjamaah kan ngorakan masa sih kudu berjamaah sholat sarua baja pangeran mah lain di masjid di imah aya di musola aya atuh sia aya hayang khusyuk mah mendingan di kamar sorangan lantaran atuh di masjid bahkan loba jelema ria sia kajen kumaha ge aing sih ngan sakadar nganasehatan geus sia hebatnya serta iblis daripada sholat di masjid siap berjamaah aya riaan mendingan di kamar sorangan deuleu para wali sholat sorangan babila perlu di gunung sorangan geus teu kudu ka masjid-masjid heuh nya cak iblis sorangan atuh mulai turun sholat sholat sia sorangan kan di kamar tuh nu neuleukan teu kudu aya sunahan eueuh sasaha ieu sholat sorangan bae parduna bae nu neuleuh nu naon teu nyahoeun sasama pamajikan sia kitu nyaho geus bae sholat sorangan bajuna ulah nu eta sholat sorangan mah tuh Allah Maha uninga ieu nu penting mah kadeuleu ulah kadeuleu aurat itu nu rinsok pake rinsok pakai kaos rinsok salat sorangan Allah cak setan teh salat sorangan ulah angel-angel itu sih cepet ya urun deuleu ieu geus sia sargep ieu kuari mah samping atuh siap samping abri sia kaos rinsok geus cepet bae geus teu kudu atuh maninan penting masalah Allah mah uninga penting salat sia ku salat lagi geus hebatnya siap urusan lain kiai lain atuh geus bae geus jemping-jempingkeun salat caknya mah trial meureun Masya Allah karim iyalah at-targhib fi tarkil ma'murat ngaresep dina ninggalkeun nu diperintah gas tah lamun urang maksa bae siar ieu mah berjamaah geus naon setan mah kos itu ayo geus berjamaah ngan sia hayang kalem bahwa sia teh berjamaah jadi sia mapan pemuda hebat pan mun pemuda teh mun tokoh-tokoh hebat pan abe jelema ngomong deui jelema di dieu mah iwal ti nyana berjamaahna getol jasa tah supaya kitu bener na setan urang daek digoda bae urang teu daek digoda keneh bae moal terus bae setan mah terus bae masyaallah ieu ngaon ieu deuk muludan aju atupan ieu ngagungkeun agama Allah ngagungkeun agama Allah mah lain muludan doang aya keneh rajaban aya keneh haolan aya keneh mas geus teu kudu kuari bae sia mah atuh mere aku bae hiji balangkeun apa ka ditu geus hadir ge geus teu kudu sia mah atuh pan tokoh mah nya muludan di mushola kudu hadir kelas sia mah tuh kuduna di al istiqlal oh istiqlal asa da kaplangkop atau budak asuh kelas sia mah teu pantes sia mah tokoh mah nya kudu di musola anu lah paling 100-200 pan sia mah atuh mantan DPR pan sia mah mantan DPR mah teu layak hadiran di kos kitu pan biasana ge jeung berdasi bergengsi atuh ulah kos kitu mah geus teu kudu tah ieu setan teh kos kada itu tuh di ka mana sia
Jumat kunaon isu keneh amat emang wali atung ke rada beurah siapa kos macem-macem bae terjadi digoda ku setan terjadi ya Allah ada gelombang jam 10 kuat merode pas jam 11 bagian santri kiai jam 11 sama kos gitu mah engke bae siap iya setengah jam cek setan teh atuh lega keneh di masjid ge engke bae kurang 10 malah anu pas azan bisa ada setan kabelah itu napas orang di jalan kene ngadenge azan Allahu akbar tuh kan geus azan isin sia datang mending balik deui Masya Allah setan pergi pitar ke mamonot sakatuhu tablah katuhu ta setan kos gitu mantap orang lamun isuk-isuk kudu kikian sial goblok sia setan cek pabajikan nanaon tak aja aing ka setan goblok dihareup geus balik geus ditinju disisir geus geus beres kabeh kopi parah ya setan ya Allah ya Rabbi pokoknya mah seluruh diperintahkan dihalangan ku setan teh ieu katu wa an aimanihim ndek munggah haji ulah munggah haji ulah ngora keneh engke bae ieu pan nungguana lila komo lila mah engke bae geus boga duit mah meuli nu plus bae kuari daftar kuari berangkat henteu kudu lain gitu Pak nges Aisyah maksa mah kudu kira tuh niatna isin kata tangga batur geus dari haji siancan kudu kitu atuh setan nasihat belon setan cek aing mah cek setan teh daripada munggah haji mah mendingan meuli Avanza munggah haji angel Avanza mah Gus ya bisa ka dieu ka ditu engke kapan lamun aya anu nyewa bisa dipakai jang ieu tah ka Makkah direntalkeun meuli 3 habek rentalkeun ku sia hasilna dipake ka Mekah keur carita hasilan ge mobilna dipake ka Mekah atuh ngeunaheun jasa mending meuli mobil aing sia atuh ngan sakadar ngageng bener kasih bae setan deuk ibadah haji ulah deuk Jumat ulah deuk salat ulah nek ciri ka mana ngaji poe Minggu ka mana ka Cilongo ngaji Minggu maka karang bolong tuh si Sarwiti geus ngadadahan bae Julid aju kusia dibonceng make mio mantep jasa babaturan sia loba mending ka karang bolong tuh aju sia lamun loba duit batu ka ditu ka Bandung ka Lembang nyewa hotel ditu nyewa bungalow mantep jasa toh di Cipanas di ditu jadi ulah disia-siakeun masa muda kayak geus kolot mah tah mun geus kolot pantes aja ngora kan waktu ulah waka bandingan ka ditu sesenangan heula jaya tobat ieu sebenarnya mah pangeran mah urang bisa tobat geus asal bisa tobat atuh geus ngeunaheun jasa emang pangeran kos manusia atuh henteu pangeran mah urang kuari maksiat engke tobat atuh Allah mah mukakeun lawang tobat atuh babahari geus nu mantek ulah disia-siakeun geus kuari mah palingan berangkat bae geus ka ditu pake ngaji sagala caritakeun setan ke ngaji mah sial tah setan tetep urang ngaji bae teh mah ngaji bae itu los aya ngaji bae mangan cicingna di handapeun tah kalampon ulah ka maji sareudang kalampon bae dinya ban loba segala atuh sate aya uleg aya atuh geus bae dinya bungkusan geus bae di dinya tah ngaji begitu pan aya di luar mah ngarokok ngeunaheun ngopi geunah geus teu kudu mayar kopi ge geus pokona mah kieu bae geus ngadahar 5 ngaku hiji Darmaji ngaranna aduh ieu setan belah katuhu teh ngagoda ngararesep titah ninggalkeun naon nu diparentahkeun ku Gusti Allah
Gusti Allah titah talabul ilmi ngaji setan ngahalang-halang ulah waka ngaji pan sia mah ngorakeneh ulah ngaji siama pan siama pejabat banyak ngahiji jeung lain pejabat ulah ngaji pan siama mantan pejabat tuh ngajina jeung golongan-golongan para mantan deui gih kiai nagih pilihan atuh aing ngaran mantan pejabat manuta tadina dimu ngajina sia ulah sak sambarangan kiai anu ngomongna sangeunana bae haram itu haram engke sia haji kajen kukumaha ge geus jadi betul bae sia mangajina jeung para mantan bupati aya mantan bupati polisi mantan polisi PNS mantan PNS camat mantan camat manya sia mantan camat kudu ngaji babarengan jeung tukang ngawaluku gengsi dong sial teh jurig dek haji di halangan, dek ibadah, dek sholat di halangan, dek tahajud gak di halangan, orang dek tahajud udang. Cek setan teh aku naon ya udang, dek tahajud. Sakumaha kiai. Kiai tahajud mah. Enting mah dek ngajajal bae soban tahajud. Capek sia isuk tunduk. Siapan boga pagawean isuk ka pabrik teh ka pasar teh. Yeuh. Ai kiai mapan teu boga pagawean sapira jeung santri badaek ngaji teh daek henteu eta pagawean kiai ai sia mapan aktif di pasar di kantor mun isuk tundukkeun kumaha mun pimpinan nyarekan daripada tahajud mendingan hees isuk aman gitu setan teh geus sok tahajud teh mah jeung kiai jeung santri nu kos kitu mah ai urang mah pagawe pake teu kudu tahajud ulah tahajud ndek ibae iman ndek 2 rakaat teh urang mun maksa tetap dihayukeun ku setan mah dihayukeun dituturkeun we geran ih geus 2 bae 2 capek aju SD geus bila perlu teu kudu kuluk salam ya ada setan ya Allah ya Rabb pohara jasa iyalah wa an aimanihim ngagoda belah katuhu tarkil makmurat seluruh nu diperintah dihalang-halang penghalang datang belah katuh summalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim aing bakal datang ulah sambatkan aya cek iblis tiap belah kenceun anak Adam ti kenca ku aing bakal didatangan naon ieu at-targhib fi palil manhiyat garesep dina migawe anu dilarang ku Gusti Allah seluruh nu dilarang kunyana diresep-resep minuman eta mah bir bintang tahan angin lamun nginum bir moal asup angin jadi urang mah ulah leluhur haramna tapi faedah pokoknya bisa dicoba lain hiji lain 2 orang Amerika mah geus ngabiasakeun ti lepas asup angin paling paeh nyana sia nginum bir aju naik motor teu kudu make kaos teu kudu makanan dicoba bandingkeun jeung nu teu nginum bir ujianna sia kuat bir mah tahan angin ieu mah heulanan asal nyobaan bae bener jadi kamangpaatanana adapun teu mun ngeunah tuh teruskeun mun teu ngeunah tuh ulah ieu mah sakadar nyaho bae ulah di akhir zaman haju teu nyaho bir bintang rasana kumaha ortodok kan ngaranna ge bergaul saya tiba kalahanan minum bismillahirrahmanirrahim ulah bismillah tuh banyak minum bir bismillah siapa tolol iblis goblok lekap ge sedot itu naon tuh ganja itu ganja masuk mabok tuh mabok ngeunaheun emang pasanganna bir jeung ganja ngerop sama kos gitu mah ibarat pariuk mah kekepas kos gitu mah jimbung besi mabok mabok ganja yang ngerasa encan tentu aja tolol lu kos gitu mah sia dek dongeng kuah ke babaturan sia ai kitu mah geus sakali bae heulanan jaleng lengan atuh terus sakali asalnya kok bae heulanan ieu mah asalnya ngaranna ge di akhir zaman bergaul zaman modern nya zaman internet teh nyaho ka ganja-ganja acan mumpung aya bae engke mah hese deui sia atuh teh nana ai geus
oh ketanata ai ganja mau kan mal etanata haseupna ulah kena kaluar tutupan surga oh indah ieu sawah ti dieu tanah nu aing kabeh waduh ieu pabrik nu aing kabeh karena ge mabok ayo datang babaturan ngaudang aduh dek milu naik kapal dia jeung aing tuh cak babaturan pan jadi kos kiat ya aduh udah asal lo kapal aduh isuk bae tuh lamun kuari mangan kapal doang isuk mah apolo wah budak beki jero ya budak lagi tutupan mah babok sia cak setan teh eta kan babaturan sia nu ideologi nya nama keur aya di awang-awang ngomong kitu teh keur ngeunah eta teh hasil nginum bir jeung ganja atuh bantak naon jabirna aya keneh ganjana aya keneh ya atuh garana ge urang saideologi kudangkeun habak penta geus deudi penta degeng geus coba ge ayo geus ieu beureun urutna eta aya keneh setengah deui eta tenggak hap bener nya malam minggu kan ayeuna ya geus tak lak ganja kumaha mun aya polisi bere polisi ye polisi api-api polisi nangkep orangnya lagi ganja geus wasieun mabok pas sudah sarwiti kadieu sia kadieu nah kadieu emang enak kadieu asup ka jero kamar kunci tidak ada siapa-siapa buga kutang geus teu ala lecrek setan dah terus urusan mangsa permanhiatan urusan mabok kunyana digoda urusan zina urusan maling pokona nu dilarang-larang nah ieu iblis datang belahan kenca masya Allah bayangkeun ku urang sumpah iblis endek cicing di jero agama nu lempeng nyahonya lagi bahwa agama nu lempeng agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Islam sebab bahasa nage tadi laqaudanna lahum siratal mustaqim aya siratal mustaqim nyahonya na agama nu dipikaridho ku Allah agama Islam berarti nya ieu kafir angas teu percaya takabur hatel siga mah percaya agama nu bener pangeran nu asli Allah bahasana la qaudanna lahum siratal mustaqim pan bahasana nyala kos kitu tah aing dek cicing ngahalang-halang di tempat agama nu lempeng nu bakal datang ka Allah nyahoan berarti Islam teh agama nu bener dipengkol-pengkolkeun kunyana masya Allah sumpahnya na aing bakal datang di seluruh jihad la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim bidugal wa an aymanihim kadu wa an shama'ilihim bikenca ujianana wala tajidu aktsarahum syakirin Gusti moal manggihan ke anak Adam kudu iban setelah ku abdi digoda dokeun coba ge hayang jauh anak Adam di mancanagara ku abdi bakal digoda ujianana moal kapagi nu iman ka Gusti nu iman ka utusan Gusti deuk diacak-acak ku abdi pohara jasa ieu nu mantak lamun aya jelema nyieun warung pojok iblis teh surak lamun aya jelema nyieun bar iblis teh surak lamun aya jelema nyieun hotel model nelayan di jatinya na teh pidato saudara-saudara sekalian tidak ada lagi kehidupan yang paling indah kecuali di hotel. Kita ini mau masuk hotel dulu ke Jakarta, ke Jawa Timur, di Bandung, tapi sekarang kan ada di daerah kita.
ini adalah telah diizinkan oleh umat sekitarnya, terutama pemerintahan setempat. Dengan demikian kita leluasa masuk ke situ. Jangan diabaikan, mari saudara-saudara, terutama kaum-kaum muda, kita kunjungi nelayan. Tah eta teh urang pasar Kemis, urang tereup Cikupa anu ngabringkan nelayan. Ieu adalah kendas sedotan biusan pidato jurig gitu kos. Setan teh kos gitu. Masya Allah karim. Katu keca arep tukang teu dicaritakeun ku Gusti Allah di luhur jeung di handap. Nu mantak setan teh teu bisa ngagoda di luhur jeung di handap. Hiji-hijina jalan nu mantak aya sahabatna Gusti Rasul, lamun setan datang di berbagai tempat, di berbagai arah, atuh urang kumaha deuk salamet ka Gusti Allah teh. Oh cek Kangjeng Nabi, Allah teh nyaritakeun belah luhur jeung belah handap nu mantak urang teh ketika urang hayang salamet ngadoa tamprakeun leungeun kaluhurkeun, setan moal bisaeun lantaran urang keur munajat ka Gusti Allah. Hate kaluhurkeun urang keur munajat ka Gusti Allah, artina luhur-luhur anu maha sagala-galana Gusti Allah. Urang ngadoa teh kudu dikiekeun tah cak Kangjeng Nabi, ieu moal aya hahalang ka Gusti Allah. Nu mantak ulah sok ngadoa cak setan begitu kamu ngedoa. Udah mantep. Banantina fitna cak setan teh kos gitu. Plek. Doa. Nomor kedua handap. Jalan setan ke handap mah. Mantap tungkul. Dina zikir mah aya aturan-aturan. Ketika orang ndek kopi, dikit tungkul ke handap. Kabeh dikahandapkeun. Di samping urang tungkul, mata celi kabeh dikahandapkeun. Engke bakal aya ilham ti Gusti Allah. Dua, hiji luhur, nomor kedua kahandap. Teu dicaritakeun di dieu. Adapun sekitar ieu mah tetep bae ku setan. Carana kumaha hayang ulah digoda ku setan? Urang lobakeun maca ta'awud ka Gusti Allah, maca la haula wala quwata illa billah ka Gusti Allah, jeung bacaan-bacaan urang resep. Ketika urang resep bacaan-bacaan bo sholawat, bo tasbih, bo hamdalah, setan panasin. Ngan saukur nyingkir doang. Engke lamun urang geus teu maca deui datang deui. Moal eureun setan mah kitu bae. Kahiji, nomor kedua ketika nyana ngadenge suara azan. Lamun nyana ngadenge suara azan, nyana lumpat. Satungtung suara azan kadenge terus wae lumpat. Ke eureun nu azan datang deui. Nu mandak nu azanna ulah anu kendor-kendor suarana. Jelema nu azan kendor ya Allah cak setan aing ka tanggal lambung ge beres. Illallah tah geus kada ge brak deui kadinya. Coba lamun numbat. Allahu Akbar. Aslina kos kitu azan mah. Aslina tah kibila teh kos. Allahu Akbar. Cak setan Asyhadu an la ilaha illallah. Wah. Kapangi janjing setan. Panas. Urang ngarumpul di Gunung Karangyuk. Eta adzan anu kenceng. Ka ditu, ka dieu gitu. Ieu adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dilalagaankeun ku setan. Setan ge mulai ngobrol. Wal kebel. Masya Allah. Nah iyalah pohara jasa setan. Mual manggihan Gusti. Kalau lobana manusia iman ka Gusti. Nu mantak nyana neuri riungan kieu teh setan geus gede spesial taki uci sial jasa. Jelema daerah rata ngaranna aji bu, ku aing di ditu digodaan, ku aing di ditu digodaan. Ieu sekitar ieu nyana ge musyawarah bae engke geus balikna bonceng janda.
gas kajen ngaji mah ngaji wae geus SMP si kuari teh eta sia jasa teh ki uci ya gregetan itu nyana guys mulai nyana geus di luar ke kajen ngaji mah ngaji bae ya goda kurang ngan nyana geus gregetan we aya anu salat aya nu azan aya anu pangajian tah pangajian di lembur urang anu 20-an teh setan gregetan jasa nyana ngabisi ke ka kiaina mending eureun kiai ya eureun ngaji ngan 20-an dong eureun geus 20-an mah teu puguh teh ngaji 20-an tapi kan lamun nyana kuat mah teh bisa setan aing mah deuk aya 20-an deuk aya 10 hiji sekalipun aing mah deuk terus bae gagah amat sia sak setan teh atuh sia ke tak mendukung wah atuh nu ngalem teh mah kos gitu mah aya dua antiluan mah nah aing mah teh hayang di alam ku jelema Allah pokona aing mah deuk samaran teh maju bae kakarak setan ge deuk sial teh kiai kuat-kuat teuing kuat-kuat teuing teh si kiai jelemana bae ku aing deuk aya di ieu lah ku aing dibisikan ulah ngaji ulah ngaji kantepkeun kana nyana ngocomang we sorangan apa siap setan lah geus bak kiaina lamun kuat kiaina masyarakatna bego ta setan ya kos kitulah nu mantak ada janji wala tajidu aksarahum syakirin Gusti coba lamun ku abdi geus digoda anak Adam ujianna moal manggih anu iman nu mantak ketika manusia Kristen kafir Yahudi Buddha dan lain sebagainya setan geus amanin ya nu digoda ieu diolah sararya aja secara dibantang di Tangerang muara raji bae nyaritakeun pangeran bae sagala kredit diharam-haramkeun bae mantak aya bae sakpan nu kuat teh aya bae tah gregeteun tah setan tah gregeteun tah setan teh geus dijual wae mah lah kreditan geus moal ngredit aing mah ngredit deui qala khruj minha madhumam madhura cek Gusti Allah setan iblis ukhraj minha keluar sia ti surga madhumam madhura terhina dan terusir ini sia ti surga gas ulah aya di surga deui sia buang kawaras sia terus turunnya diturunkan di sorga pas di dasar lautan laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in yakin jelema nu nuturkeun ka anjeun ti golongan manusia eta bakal la'amla'anna jahannama minkum kaulah bakal minuhan ka neraka jahanam ti golongan aranjeun kabeh jeung jelema nu nuturkeun ka anjeun ajmain soa kabehna pokona mah iblis dengekeun ku sia ieu jahanam teh bakal dipinuhan ku golongan sia iblis setan jurig neo-neo kuntilanak mamang-mang momonon termasuk mantabia ke jelema nu nuturkeun ka ajakan-ajakan sia ketika jelema nuturkeun ajakan sia teh daek iman ka aing jeung ka rasul aing batur sia nu bakal jadi penghuni jahanam ketika ya jelema nu tadina iman ka aing jeung ka rasul aing kemudian digoda ku sia ngagilaknya kemudian murtad bakal jadi batur sia penghuni jahanam termasuk jelema-jelema nu iman ka aing ngan manehanana ngagelok ku godaan sia andai katana manehanana mabok judi maling korupsi dan lain sebagainya bakal jadi penghuni jahanam ketika dosana aya keneh la'amla'anna jahannama minkum ajma'in na'udzubillah min zalik mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun tina panggoda setan pangharu biru iblis sehingga orang bisa ajak dina agama nu lurus agama nu dipikaridho ku Gusti Allah Subhanahu wa taala urangna pamajikan urang anak incu urang tatangga-tatangga urang kawauh-kawauh urang mudah-mudahan urang kabehan dibere teger dina agama Allah agama anu lempeng Allahumma hdinas siratal mustaqim sing hade kos kitulah ieu bahasa setan
turun iblis tak kehendak tinggal urang nyaritakeun Kangjeng Nabi Adam nu masih kene di surga wa qala ya Adam uskun anta mun teu ngaji minggu rugina kabeh wa